Sampurasun Barai Cakra. Sebelum dongengnya dimulai, jangan lupa subscribe, tekan tombol lonceng, terus ditunggu juga nih like dan komen ya. Baraya Cakra, parantos waktosna 80,5 FM Radio Cakra, midangkeun dongeng Sunda Dora-Dori. Simkuring sapara kanca ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun. Geus diomongkeun aing hayang geura bisa namus ka kampung kahuripan teh lantaran hayang gancang modaran Sinang Bule dulu. Jelas aing sanggup mawa bangke Sinang Bule ka dieu. Sabab aing boga kayakinan Sinang Bule sanajan cuk beja ilmu silatna hebat, tapi keur aing mah awahna naonan. Hade mun kitu mah jagal hawuk. Mun engke dina waktuna Andika aya datang mawa bawatangna Sinang Bule, kaayaan hate kula bakal tenang. Sabab geus bisa malas kanyeli sok sanajan teu langsung ku deui kula. Ayeuna kula bakal ngambat siluman barung kangkang, ulah kaget pun Andika. Saukur ngadenge sorana teu katingali jirimna. Jarampe ulah aya nu nyalita. Kula bakal mantengkeun kakuatan gaib jeung ngarapal mantrana. Harita nyeputi karoban musirkeun kakuatan batina. Bari ngalapal mantrana, kaayaan di jero guha anu remeng-remeng keur guntara mah rada sentar oge hatena. Sedengkeun si jagal hawuk mah tetep tenang merhatikeun kelebah nyeputi karoban. Kaayaan anu tadina tenang jeung taya nu cumalita teh ngacadak di lobah. Di luareun guha angin ngagelebug, sawur jeung sora ajag leuweung anu babaung. Rieg taneuh ngarieg siga anu kulini. Teu lila kadenge sora tanpa cirim. Getaran sora ngandung simak pangaribaya matak sieun anu borangan. Kaula ayeuna datang Nyai Putri. Sakumaha janji kaula di mana Nyai Putri ngambat kaula eta ngandung harti Nyai Putri butuh bantuan ti kaula. Jelaskeun ka kaula aya kasusah neon. Pangna Nyai Putri ngambat sangkan kaula datang. Sok jelaskeun Nyai Putri. Lakadalah. Nyai Putri karoban saterusna ngajelaskeun ngeunaan karep pamaksudanana pangna ngamat kadatanganana siluman barung kangkang. Sangeusna ngajelaskeun karep pamaksudan, harita Nyai Putri karoban mungkas caritanana. Jalian dibutuhkeun ku dari kula teh bantuan sangkan kekuatan anu mager kampung kahuripan bisa diungkulan, sangkan bisa ditembus ku ieu si jagal hawuk.
Kula boga keyakinan Barung Kangkang. Barung Kangkang bakal mampu nyubadanan karap kahayangan diri kula. Jadi Nyai Putih teh hayang ngabantu kasih Jagal Hawuk. Bener Barung Kangkang. Terus minta bantuan ti kaula. Bener pisan. Lakadala. Kaula ngarti kana maksud Andika Nyai Putri. Memang eta kekuatan anu mager kampung kahuripan teh mangrupa kekuatan anu teu gampang pikeun diungkulanana Nyai Putri. Lakadala. Tapi Andika henteu kudu salempang Nyai Putri. Ku kekuatan kesiksagara anakan haca kekuatan anu mager kampung kahuripan bakal bisa diungkulan. Biakadalah. Damprakeun dampalengeun katuhu Andika kenampanan kesiksagara anakan. Engke awurkeun eta kesiksagara anakan kalebah tempat nu aya tangkal haur koneng anu ngajajar. Ku cara kitu kekuatan anu mager kampung kahuripan bisa diungkulan. Bakal kapanggih eta pilemuran. Tarima ieu kesiksagara anakan. Nyai Putri karoban namprakeun dampal leungeun katuhuna. Aya anu melulu kana dampal leungeun katuhuna Nyai Putri karoban. Keusik anu hideung melas jeung semu herang lobana ngan ukur sakepeul. Mulek dibawa bungkus ku daun cau eta kesiksagara anakan teh. Buktikeun kaampuhanana Nyai Putri. Anu jelas kampung kahuripan bakal kapanggih. Cukup sakitu bantuan ti kaula Nyai Putri. Kaula ayeuna mulang. Kadara. Sora siluman Barung Kangkang geus teu kadenge deui. Angin di luareun guha anu ngagelebug jeung sora ajag leuweung anu babaung ge sarua eureun. Nyai Putri karoban nitah trenggono ngalat daun cau keur ngabungkus eta keusik sagara anakan. Trenggono teu kudu lila ngadaguan geus datang deui bawa daun cau. Harita keusik sagara anakan anu geus dibungkus ku daun cau dibikeun ku Nyai Putri karoban kasih Jagal Hawuk bantus nyarita. Sok laksanakeun sakumaha anu dicaritakeun ku siluman Barung Kangkang tadi Jagal Hawuk. Kaula boga kayakinan kekuatan anu mager kampung kahuripan bakal kapanggih ku Andika. Tapi ingatkeun janji jeung kasanggupan Andika teh Jagal Hawuk. Bari nampanan kesiksagara anakan anu dibungkus ku daun cau. Harita si Jagal Hawuk terus nyarita. Wah, aing bakal dibuktikan kasanggupan aing mawa babatangna sinang bule. Maneh kudu percaya kana kehebatan kekuatan ilmu aing Putri karoban. Sakumaha hebatna ilmu silat sinang bule. Wae mampu himbangan kekuatan ilmu lintang panumbalin jagat. Anu bakal digunakan ku aing
jagoan kumaneh hengke. Aing bakal datang di ka dieu. Mawa bangkena Sinang Bule. Asok gubog kumaneh, ieu geusik segala anakan teh Sargon. Si Jagal Hawu kasongkeun bungkusan daun anu dieusi keusik pasir sagara anakan. Sina dibawa ku Guntara, gancang ku Guntara di tampanan baitus nyarita ka Nyi Putih Karoban. Upaya nu dilakukan ku kuring duan teh ayeuna mah aya jalan keluarna. Wayana bantuan teh Nyi Putih Karoban, mangga karep pamaksudan bakal aya tina kalancaran. Ngeunaan babatang Sinang Bule tuku dibawa ka dieu. Bisa dipastikan bakal jadi kenyataan. Sabab kekuatan ilmu si Hawuk jelas lebih hebat tibatan Sinang Bule. Kitu tah Nyi Putih Karoban, pokona mah tenang. Ke babatang Sinang Bule anu ku dibawa ka dieu pasti bawa ka dieu. Kula percaya karena kekuatan ilmu si Jagal Hawu Guntara. Bakal punah kan nyelihatan diri kula. Sanggeusna ningali buktina babatang Sinang Bule dibawa ka dieu. Geus waktuna pihak Kiwarangkas anu berambisi untuk kuasai daerah Tata Sunda. Pokoknya mah buktikan. Buktikan. Andika kudu ngalaksanakeun karep jeung pamangsudan Jagal Hawu. Aing rek langsung mantog ayeuna we Putih Karoban. Tapi awas ya. Mun caritaan siluman baru kangkang jeung maneh teu jadi kenyataan. Aing bakal datang ka dieu. Maneh anu bakal dipodalan ku aing. Hayu Sargon, urang mantog ayeuna we. Geus kitu mah harita si Jagal Hawuk jeung Guntara. Terus pamitan rek laksanakeun sakumaha anu dicaritakeun ku siluman baru kangkang. Tunda anu kacarita. Caturkeun harita di paguron lintang jagat. Ditepas harita Kiwarangkas sabatu biasa diuk dina kursi khususna. Sedengkeun Tuan Willem diuk dina kursi hiji deui satata jeung Kiwarangkas. Di hareupeunana Dariuk Sila dihandap Ki Hambaraka jeung Nyai Kintamani. Harita Tuan Willem anu keur cumarita ditujukeun ka Kiwarangkas. Ik dengar kabar itu barisan Darmayuda sedang dalam perjalanan menuju kemari. Dan ik juga sudah lihat pasukan Warangkas Jaya sudah bersiap-siap untuk menghadapi musuh. Well. Ik percaya dengan kekuatan pasukan kita orang Kiwarangkas. Nyai Kintamani gancang harita ngajelaskeun. Cek Tuan Willem. Geus menang beja cenah ngeunaan barisan Darmayuda anu bakal datang ngagempur ka pihak urang. Atuh pihak urang ge geus tatan-tatan. Siap-siap pikeun nying hareupan kedatangan musuh Tuan Willem. Tuan Willem percaya karena kekuatan ke pihak urang. Kitu tah Kakang Warangkas anu dimaksudku Tuan Willem teh. Abelako. Tuan Willem memang kudu percaya karena jumlah kekuatan pihak urang. Anu 2 kali lipetin tibatan kekuatan musuh. Dewe geus menang beja anu mimpin barisan teh nyata Sinang Bule incuna Sirawing.
Sanajan eta Sinang Bule boga kemampuan ilmu silat tingkat tinggi, tapi kangaranan tarung ngalawanan dewek bisa dipastikan Sinang Bule bakal binasa ku leungeun dewek. Saterusna barisan musuh bakal bubar katawuran. Bener henteu Baraka? Amoy. Cocok. Memang bakal kitu ke dina kanyataanna Pangestu Mulya teh. Sok sanajan kalaku mah oge kakuatan musuh teh moal mampu ngimbangan jumlah kekuatan Barisan Walakajaya. Amoy. Atuh eta cenah Sinang Bule itu nasi rawing. Anu ceuk beja mah hebat ilmu silatna. Amoy. Malah boga kekuatan ilmu simpenan. Pangalanan talung ngalawanan Pangestu Mulya mah bakal mejel. Bakal paburisat ada Sinang Bule teh. Hasok jelaskeun ku situan geuning. Nyekin tamani ngajelaskeun ka Tuan Willem ngeunaan maksud caritana Ki Warangkas jeung Ki Hambaraka. Sanggeusna dijelaskeun harita Tuan Willem nyarita deui. Hot Tangkal. Ek mengerti dan sungguh akan bersenang hati, apabila kekuatan pihak kita orang mampu menghancurkan kekuatan musuh, Dan untuk selanjutnya kerjasama kita akan terus berlangsung. Untuk kemudian memunculkan rencana kita orang, untuk kepentingan dan keuntungan bersama kita orang, Ki Warangkas. Dan akan tetapi bagaimana dengan Alina, anak Ik, yang disekap di dalam kamar? Ik sampai saat ini belum pernah bicara lagi, Kunyai Kintamani dijelaskan maksud caritana Tuan Willem. Sanggeusna kitu harita Ki Warangkas anu nyarita deui. Bayaka. Tuan teu kudu salempang ku non Alina nu dikerem di jero kamar. Sabab teu boleh aya anu ngurus yang merhatikeun kabutuhanana, Tuan. Malah si Manintin ngapoe ngajakan ngobrol ka non Alina. Belaka. Sangkan robah sikep jeung pamadeganana. Anu ahina bakal bisa sajalan jeung pamikiran Tuan Willem. Sok jelaskeun, Kin. Nyai Kintamani ngajelaskeun deui maksud caritana Ki Warangkas. Sanggeusna dijelaskeun harita Tuan Willem terus nyarita deui. Wow. Selang dengan keterangan seperti itu dari Ki Warangkas, tentu saja yang sangat berharap Alina anak kita orang bisa berubah sikap dan pemikirannya. Dan untuk itu, saya percaya dengan upaya yang sedang dilakukan terhadap Alina anak kita orang, Caitan Ki Warangkas memang benar. Mehunggal poe Manintin minang datang ke jero kamarna non Alina. Anu satos ngajakan ngobrol paduduaan. Saperti dina waktu harita Manintin ngajakan ngobrol ka non Alina. Dariuk tina kursi nu aya di jero kamar. Harita Manintin anu kecumarita. Jadi nu diharapkeun ku ece mah non teh bisa narima dan mengerti gitunya. Kusika pamadegan anak Tuan Willem ramana non nyada saluhurna tak mal bisa ngaluran sirah non madukanan teh anu mata cek ece mah lebih baik ngadukung we karena non ku cara kitu non tangtos sama non oge bakal merasa bangga kepada putrinya
Non Alina netep antep ka Manintin bari terus nyarita. Cenintin, jangan coba terus bicara seperti itu, Dan mengaruhan kepada Ik agar supaya berubah sikap dan pemikiran, malah Ik jadi untuk mengerti Cenintin sebagai kaum pribumi kenapa, why berpihak kepada mereka yang tindakannya menyengsarakan banyak orang, Nah, Cenintin ente merasa malu. Manintin ngahulang sakedeung. Ngadenge carita anti Non Alina anu dada nyeureud kana celina. Tapi Manintin teu amek nyobaan tetep tenang betus nyarita deui. Kieu nonnya kieu non. Ari Cenintin ge lain teu ningali kana tindakan dilakukeun ku Kakang Warangkas jeung anggota barisan. Tapi non juga kudu mangartos nanya. Cenintin teh saukur pagawe awewe ya seorang wanita, makhluk yang lemah gitu tanya. Jadi mun urang ngabarontak nonya jelas bakal ngabayakeun kasalamatan jiwa urang non. Da Cenintin sama-sama wanita mana mampu membarontak kana keputusan anu geus ditangtukeun ku Kakang Warangkas gitu non. Memang betul-betul seorang wanita seperti halnya Cenintin, akan tetapi lebih baik tetap berpihak kepada pribumi. Mereka lah anu jadi korban kesewenang-wenangan dari pihak Ki Warangkas. Anu berambisi untuk kuasai daerah Tatar Sunda. You understand? And rakyat di kampung jadi susah dan sengsara kehidupannya. Jadi jangan salahkan karena kemudian bakal ada pemberontakan. Dan Ik akan tetap berpihak kepada kaum pribumi. Manintin ngahulang heula sagedeung. Mikiran picaritaeun teu lila terus nyarita deui. Memang betul nonnya eta nu dicareuskeun ke non ngeunaan bakal aya pemberontakan teh. Saperti dina kaayaan aya nurutkeun keterangan ti Kakang Warangkas mah nonnya barisan Darmayuda dalam perjalanan bakal datang ke dieu kitu nya nyata ngagempur ka barisan Warangkas Jaya non. Tapi non kedah mangertos jumlah kekuatan barisan Warangkas Jaya teh 2 kali lipat kekuatan barisan Darmayuda non ya. Janten mana mungkin tiasa dina kaunggulan. Malah anu mimpin barisan teh budak keneh nalanan Sinang Bule incuna Sirawing non. Bagaimana kumaha bakal mampu nandingan kekuatan ilmu Kakang Warangkas anu tos ngawasa dunya kajawaraan. Mangga we mun ku Non Alina. Non Alina ngahulang sakedeung. Menang katerangan ngeunaan barisan Darmayuda bakal aya datang ngagempur atuh harita hatena jadi bunga pacampur jeung salampang deui. Bungahna sabab anu daguan teh tetela datang. Sedengkeun salampangna mikirkeun kekuatan barisan Warangkas Jaya anu leuwih loba jumlahna. Tapi Non Alina henteu goyah hatena. Tetep dina sikap jeung pamadenganana. Netep ka Manintin terus nyarita. Ik mengerti apa yang Manintin katakan, barisan Darmayuda kalah dalam jumlah kekuatan. Tapi jumlah anu lebih banyak belum tentu bakal meraih kemenangan. Dan kalaupun barisan Darmayuda mengalami kekalahan, tapi mereka sudah berjuang demi keadilan. Dan itu lebih baik
daripada mencari pengkhianat kepada bangsanya sendiri, you know. Jadi Ek punya sikap dan pemikiran tidak akan berubah. Ek sudah jelas, Ek akan selalu always mendukung berpihak ke barisan Dharma Yuda. Maninti rada kesel jeung ameken oge sabab geus sababaraha kali dicobaan dipangaruhan ku caritaan tapi sikap jeung pamadegan non alina tetep teu robah. Maninti narik napas panjang beritus nyarita deui. Ya upami non masih tetap dina sikap sareng pamadegan yang seperti begitu mah nya eta mah hak non alina gitu nonnya sadayana we ari euceun nintin mah lantaran nanti apa itu hayang mere gambaran ngeunaan kekuatan musuh anu bakal datang ngagampur ka dieu teh sudah bisa dipastikan mal bisa aya dina kaunggulan non atuh ceningtin sakali deui ngingetin nih urang mah saukur wanita makhluk anu lemah non kudu leuwih mentingkeun kasalamatan diri urang non tara kitu non ya Ek mengerti cenintin I understand and sikap juga pemikiran cenintin itu hak pribadi cenintin it's okay no problem. Perbedaan di antara kita kudu diperbincangkan dan kita orang masing-masing menempuh cara masing-masing. Tidak akan pengaruhi cenintin untuk kemudian mempunyai sikap dan pemikiran yang sama dengan pihak Barisan Dharma Yuda sudah berani melawan kekuasaan dan kekuatan kejahatan dalam perjuangannya. Mereka sudah bertekad lebih baik gugur di medan tempur daripada nganggapkan kejahatan terus berlangsung. Manintin cengkat nangkung dina korsina. Geus hayang dineruskeun obrolanana. Geus sababaraha upaya mangaruhan kanon alina tapi taya hasilna. Manintin terus ngajengkat keluar di jero kamar. Sedegen non alina jadi terus mikiran cara napikeun ngaloskeun diri saterusna ngagabungkeun diri ka Barisan Dharma Yuda. Anu kudu dilakukeun leuwih ti heula bisa nyokot heula pistolna nu dirampas ku Tuan Willem anu jadi bapana. Kituna teh sabab teu boga kamampuan ilmu bela diri tapi dina ngagunakeun senjata pistol mah memang geus kalatih beunang disebutkeun geus maher dina ngagunakeun senjata pistolna. Kitu pamikiran non alina dina waktu harita. Sedengkeun di tempat sejen harita rombongan Barisan Dharma Yuda waktu tepi ke tempat anu jauh ka Pilmuran harita nang boleh marentahkeun leureuh heula ka barisan. Kitu nanti sabab tenaga kudu diatur. Ulah tepikeun ka dina kayaan keur capek terus tarung campuh tarung tawuran. Harita nang boleh jeung Rasanti katut sandika kitu di ayu manganti jeung manggali ngariung limaan dariuk dihandapkeun tatangkalan di sisi jalan anu keur disorang. Di tempat anu rada anggang Kibuyut Jeble ngariung jeung si Banteng Wulung katut oman suroman kitu deui jaka cece. Anggota barisan anu sajena kitu deui ngarariung di tempatna masing-masing. Bari ngaleureukkeun ka cape harita ngalobrol ayu manganti nu harita keur cumarita ditujukeun ka nang bule anu jadi anakna. Ibu teu weleh nyenyetan ngawanti-wanti ka hidupna.
Mangka hade sing iyatna mun teu mah hideep tepikeun ka kudu tarung ngayunan ki Warangkas jeung si Jagal Hawukna. Sabab ibu menang beja eta si Jagal Hawuk teh tindakanana leuwih kejem jeung telenges tibatan ki Warangkas na. Anu bakal disingharepan ku hideep mangrupa dua urang lawan anu berat na. Ibu teu miharep mun hideep tepikeun ka Ajaling Pati pelaya di Palagan Yuda. Mun teh mah tepikeun kajadian seperti kitu. Ibu bakal ngadu jiwa pikeun marengan deui hideep ka alam kalanggengan. Anu mata hideep kudu aya dina kaunggulanna. Rasanti jeung Sandika silih tetep ngadenge caitan Cayu Manganti anu ngandung rasa kaselampangan ingis anu jadi anak Ajaling Pati dina mangsana tarung ngayunan ki Warangkas jeung si Jagal Hawuk. Sedengkeun Nang Bule sikep jeung caritana tetep tenang. Harita neuteup Cayu Manganti anu jadi indungna terus nyarita. Nu disaurikeun ku ibu ku abdi kahartos, Bu. Apanan ku abdi tos disangamkeun. Abdi bakal upaya sakuat tanaga, Bu. Pikeun ngungkulan anu janten lawan. Ngeunaan takdir anu hiji mah saur Aki Rawing oge sanes kagungan urang eta mah, Bu. Anu jelas urang sadaya kagungan tekad anu sami. Pikeun ikhlas bibilasan tega lara teganing pati dina perjuangan. Demi nanyelkeun keadilan merangan pangaruh sareng kakawasan ki Warangkas anu sawenang-wenang, Bu. Anu teu weleh nyangsalakeun rahayat anu aya di mesa tiap lemuran. Urang naneda we sasalengan kanu maha kawasa. Mugi urang sadaya dikersakeun aya dina kaunggulan, Bu. Cayu Manganti ngarasa reueus jeung bagja pacampur jeung sedih sabab Nang Bule anu jadi anakna sok sanajan masih kene budak geus mibanda jiwa kapahlawanan. Rasa kasedih namun ngabayangkeun tepikeun ka kudu nyaksian anu jadi anak Ajaling Pati papisah pikeun salilana. Rasanti harita milu mairan caitaan binentep Cayu Manganti. Harapan abdi sareng Kang Dika tangtosna oge sami sareng anu disaurikeun ku Ca Ayu. Anu mingpin barisan Dharma Yuda mampu ngungkulan Ajeng Pangati ki Warangkas kitu deui si Jagal Hawuk. Atuh ngeunaan kaselempangan maya kaetang wajar Ca Ayu. Namun ulah dugikeun ka mangaruhan kana sikap sareng tekad kitu deui sumangat perjuangan urang. Pamugi we atuh pihak urang teh aya dina kaunggulan Ca Ayu nya. Manggali harita milu mairan caritaan negerakeun sikap jeung pamikiranana. Ahai. Ya, emang menjadikan mendukung dengan apa yang dikatakan tadi, nah. Bahwa di dalam perjuangan ini kita harus siap menang dan kalah. Tentang takdir mah ya kita serahkan kepada yang kagungan pasti papa aste. Hanya saja secara pribadi emang harus katakan bahwa Jang Rawing sekalipun berada di tempat yang jauh dengan kekuatan ilmu yang sudah mencapai puncaknya, maka emang menggaduhan suatu keyakinan. Tidak akan mengantep putunya si Rawing kalau mana sedang kacang nyerebang ban atau berada dalam bahaya, pasti akan tiba porose untuk membantunya. Dengan demikian secara pribadi emang tidak merasa mang-mang selempang. Untuk itu kita harus menanglah pokoknya mah ya. Yang penting kita tetap semangat, kita tetap solid dalam menjalankan tugas ini demi menumpas kejuliman. Caritan manggali aya pangaruhna oge pikeun Ayu Manganti kitu dirasanti jeung Sandika. Dina hate leutikna pada ngabenerkeun kana eta caritaan sabab